Jeung lamun ngucap si abdi kana alhamdulillah anu kaduana tah ayeuna geus maca alhamdulillah nu kahiji nya tuluy ngucap deui alhamdulillah jadi ngadua kalian tah maka bakal nganyar-nganyar Allah teh ka si abdu kana ganjaran kaalusan gitu. Urang maca alhamdulillah sakalinya tah eta teh urang nuduhkeun yen urang teh syukuran ka Allah tah tuluy maca deui kadua kalina tah mangka Allah teh bakal nganyar-nganyarnya kana ganjaran urang jadi ditambahan lah gitu ganjaran urang teh ku Allah. Pain qolaha asalisata ghafarallahu lahu dzunubahu. Tuluy ngucap deui anu katiluna mangka ngahampura Allah kana pirang-pirang dosana si abdi. Tah anu katilu mah jadi dihampura dosa urang teh ku Allah gitu. Ku ngecapkeun hungkul alhamdulillah gitu. Ngan kudu 3 kali gitu hayang dihampura dosa mah. Komo di 4 kali eta nya eta teh pagawean enteng tapi hese di lakonan gitu. Hese dilakonan. Komo ngarategeun dina hate mah nya. Dina hate urang teh syukuran. Itu pagawean enteng teh. Henteu berat, henteu naon, tinggal ngucap alhamdulillah 3 kali gitu. Meunang ganjaran, tuluy dihampura dosa. Komo jeung leuwih ti 3 kali gitu nya.